Yo, 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 barudak pinter tapi teka tempo. DJ Sunda, iya wain carita kosong. Aya nu juara nepi keluar, gibarkeun berem bodas di panggung besar.
Padahal tiba heula geus loba bukti anak bangsa juara nepi ka luar negeri. Medali emas prestasi nyata, tapi pamarentah kamana waktu eta. Teu aya nu datang, teu aya nu peduli. Pas butuh sorotan kabeh jadi janji. Barudak dipake jadi alasan. Program datang tapi loba pertanyaan. MBG, dali atawa dalil, naha
Sunda Volksera urang nutup doi carita mugia aya nu mimiti sadar anggaran kudu nepi ka tujuan lain eureun di tengah jalan. Di lembur letih aya carita antara dapur megah jeung sakola nu ampir rubuh. DJB DJB hayu urang carita. Di pelosok desa nu jauh ti kota aya sakola nu geus lila teu kacekelna. Tembok retak hate oge milu nyeri barudak diajar bari hujan nembus hate. Teu jauh ti ditu nangtung hiji gedong MBG megah katingali leuwih nonggong. Anggaran gede bangunan jadi kuat tapi sakola kalah teu aya nu miara pisan. Saha nu salah saha nu lalawora barudak sakola ngan bisa nanya di mana janji di mana rasa nalika pendidikan jadi korban angka. Oh sisi gelap anggaran MBG nu katingali teu saluyu deui. Sakola leutik kalah teu dipalire padahal masa depan aya di dinya deui. Oh sisi gelap anggaran jadi bahan omongan. Gedong kuat tapi hati rusak di mana rasa kependidikan. Barudak lempang tanpa alas kaki budak cita bari nahan lapar diri. Guru satia sanajan fasilitas minim ngalawan keayaan nu teu adi gieu pisan. Video viral jadi bahan carita MBG vs sakola jadi perbandingan nyata. Nu deket tapi beda nasibna hiji dipuja hiji deui dilalawurakeun. Naha ieu nu disebut adil, naha ieu nu disebut perhatian. Hayu urang sora, hayu urang buka mata. Sok sisi gelap anggaran MBG teu kudu ditutup-tutupi deui. Rakyat leutik geus mimiti nyarita nuntut keadilan nu sajati. Sisi gelap ulah ukur janji di harapan. Sakola butuh perhatian nyata bikin masa depan generasi ayeuna. Di lembur sepi masih aya harapan lamun nu di luhur boga rasa jeung iman. Sakola moal deui jadi korban anggaran kudu adil keur masa depan. Bapak-bapak berdasi di balik meja kursi empuk tinggali buka mata jeung buka hate kudu hudang. Program anyar rame di mana-mana. Katanya Bang Tura
janji manis, katanya peduli generasi kritis. Di layar kaca tampak sempurna, tapi dapurnya tak beda cerita. Menu ditulis penuh gizi tinggi, tapi yang datang jauh dari janji. Nasi dingin lauk tak pasti, ini bantuan atau ilusi. Katanya sesuai arahan tinggi, katanya demi anak negeri, tapi kenyataan bikin miris hati, seperti ada yang disembunyi. MBG makan bertopeng gizi, katanya sehat tapi bikin ngeri.
laguna. Hey, nu penting mah jujur atuh Kang, lain jujur wungkul, ulah rakus oge. Tikus berdasi suri di balik layar, ngitung untung tiap lembar-lembar. MBG rame jadi bahan bayar, nu penting rakyat ulah terus sabar. Isi penting pendidikan utama, lamun dua-duana jalan pasti sejahtera. Tapi lamun aya numan di sana raipi nu jadi korbanana. Program anyar deui, katanya demi rakyat, tapi nu katingali mah nu untung teh saha? MBG jadi alat investasi, saha nu untung, saha nu rugi, nu di luhur seruy sorangan, nu di handap nahan beban. MBG datang rame di berita, katanya solusi ke bangsa kita. Karyawan menang motor listrik, wah katingali siga hadiah instan. Tiap poe update di sosial media, pamer fasilitas jadi bahan cerita. Tapi aya nu poho di balik layar, guru ngajar can karasa bayaranna. Tahun ka tahun janji disusun, nasib guru terkungsi turun. Sabaraha lila kudu sabar, padahal maranehna pahlawan sabenerna. Ayo coba pikirkeun saha nu salah, nu penting mana gaya atawa pikir. Ayo coba pikirkeun, program rame tapi terata. MBG jadi alat investasi, saha nu untung, saha nu rugi, nu di luhur seuri sorangan, nu di handap nahan beban. Motor listrik jadi simbol maju, tapi pendidikan masih keneh kaku. Guru honorer ngantos kabar janji cair, tapi teu datang-datang. Di kelas kosong kapur nyisa saeutik, semangat gede fasilitas sempit. Nu ngadidik generasi bangsa, kadang hirupna kalah ku data. Urang teu sirik kana kamajuan, tapi kudu adil dina pangbajean. Lamun bener keur masa depan, guru heula menang perhatian. He, nu ngajarkeun urang maca teu meunang dipopohokeun nya.